punten dina bab yatim abdi sok rada kereng. Nan sebabna ieu mah kehela ieu. Ieu urang ngaji harti bae. Ceramah mah teu kudu ngadalil. Nu penting nyelak dia kana hulu angen. Udah ngomong kieu, kami mah Pak Haji cenah jalma teu gablek, kami ge bereanan. Hoi, nek sodakoh nunggu beunghar, kaburu modar. Bener teu? Sama, Haji Asep ngomong seperti ini bukan berarti aku sudah menjadi baik. Silakan katakan yang baik, walaupun kamu belum tentu baik. Betul? Kepan kieu teh, punten kehela. Pan loba jalma-jaman kiwari. Nah, dengarkan yo. Pakaian mah nambahan baik. Boh, ulin mah geus teu loba omong ka batur. Sekali loba duit mah napalna status. Lieur kana hulu. Urang teu ngaji sabulan, teu paeh. Tapi yatim teu dahar sabulan, podar. Bener teu? Heuh, siha deh, Pak. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Jalma anu watir, jalma anu welas, jalma anu melang, jalma anu tetegahan ka batur, yarhamuhumur Rahman. Kajen teuing ibadahna belekak-belekok. Salat duha masih kene make kunut. Kadang salah. Mangga deui. Piruk we. Paeh gini baru. Paeh. Doang sih. Mending make mik mah. Halo. Paeh deui kuing ganti make mik nu aing. Nu aing ge sarua mikna teu make kabel, batuna dua nu aing mah. Bu, punten ya, hampura ieu ka dulur baraya. Iya, urang kana abdi sebabna kieu, ieu mah pengalaman pribadi nya, teuing teu nanya ge. Oh, ieu budak. Pokoknya mah sabinggu aing ceramah kieu bae, lempeng beuteung. Atuh kunan tadi tadi suebhem sabelah bae nah. Ya, kupingkeun sadayana. Pokoknya mah kori nu tadi mah goreng nasib. Nu tadi mah nyak kekeleueukan. Oh. Sa, kupingkeun sadayana. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah, alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni, aghithni, aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين آمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام. صدق الله العظيم
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil Pangresa anu mulia pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Muta'allimin Pangresa Abah Haji ugia mantena dipaparinang sehat walafiat panjang yuswa jembar rizki anu barokah sadaya anu pimaksad ku anjeunna mudah-mudahan sing dikabul ku Gusti Allah. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu sadayana mimpi ngising aing gerbot timira ya sugannya kita ceramah hari kita demo hari pun sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala salawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Terus ieu mah ulah dianggap ceramah, anggapen we dan kasurupan. Hadirin rahimakumullah. Satahun sakali urang sok ngayakeun lebaran yatim bahasa di lembur mah. Santunan yatim. Eta teh siar pikeun urang kabehan. Siar bahwa naon nu aya dina kantong urang lain kabehakaneun urang. Kadang-kadang geus rek dadan hareupeun sosis rek mayar eueuh leungit ragak di jalan. Boga duit puluhan juta balik di Jakarta rek nyenakeun anak pamajikan. Diinjam ku mitoha dadapurna urung ka pantai gelap. Makana kudu percaya bahwa nu aya na kantong urang teu kabehakaneun urang. Buktina mah jero beuteung diisingkeun sawareh, bener. Artinya apa? Nu sugih nggak badut, yang susah itu jadi yang peduli. Yang punya hati banyak, tapi nggak ada yang punya nurani. Loba nu kaya, tapi nggak ada yang peka. Hesagen yang anu ngarti, hesagen yang anu hidung. Ingat, santunan yatim urang satahun sakali diajarkan ku guru-guru urang. Ieu teh ibroh pikeun urang kabehan. Yatim eta daharna lain satahun sakali. 3 kali sapoe. Paham? Ulah kena beuteung bae coba yo. Ya aing ngalabatan nu edan dak obat. Pak, punten ya, punten. Dina bab yatim abdi sok rada kereng. Naon sebabna? Ieu mah kehela ieu. Ieu urang ngaji harti bae. Ceramah mah teu kudu ngadalil. Nu penting nyelek dia kana hulu angen. Ulah ngomong kieu, kami mah Pak Haji cenah jalma teu gablek, kami gebereanan. Hoi, nek sodakoh nunggu beunghar, kaburu modar. Bener teu? Sama, Haji Asep ngomong seperti ini bukan berarti aku sudah menjadi baik. Silakan katakan yang baik, walaupun kamu belum tentu baik, betul? Kepan kieu teh, punten heula, pan loba jalma zaman kiwari. Nah, dengarkan yo. Pakaian mah nambahan bae. Boh, ulin bang geus teu loba omong ka batur. Kalau loba duit we, napalna status. Lieur kana hulu. Urang teu ngaji sabulan, teu paeh. Tapi yatim teu dahar sabulan, podar. Bener teu? Heuh, sing hade Pak. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Jalma anu watir, jalma anu welas, jalma anu melang, jalma anu tetegahan ka batur. Yarhamuhumur Rahman. Kajen teuing ibadahna belekak-belekok. Salat duha masih kene make kunut. Kadang salah. Kak, panti mana bae neangan jalan ka surga mah bener. Ya Haji Asep jadi dia atuh jangan puhugo. Ku Haji Asep jangan puhugo atuh komo teh. Artina mah kieu Kak, ieu momen yatim. Pan eta urang lamun maca ayat isin, bener. Udang sagede ban Vespa. Jubah alabatan Batman, ha? Mau jubahna ge putih, alabatan Mahit lompat. Kitab salemari, bener. Tapi melian bae sawah, yatim mau ngalisu komo majikom ninjeuman neangan di beas ninjeuman di nyatu. Bisi disebut tidak omong. Ar-aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bisa disebut tidak omong, bisa disebut omdo, bisa disebut burahul, bisa disebut wadul. Lihat,
banyak orang kaya tapi tidak punya kebekalan sosial. Iya teh ibroh pikir urang kabehan. Mudah-mudahan iya ya. Lain satahun sakali bae ieu urang. Guru urang ngajarkeun urang. Sok, punten. Di dia yatim bae sabaraha? Loba teh mau koper deh. Salon dan koper. Oh, salon lain koper. Padahal mana mobil kula aya toaan tah. Mangi deui. Piruk deh. Paeh tuh. Ae. Mending make mic mah. Halo. Paeh deui ku ganti make mic nu aing. Nu aing geus sarua mic na teu make kabel batuna dua nu aing mah. Bu, punten ya, hampura ieu ka dulur baraya. Iya, urang kana abdi sebabna kieu, ieu mah pengalaman pribadi nya, teuing teu nanya ge. Oh, budak. Pokoknya mah sabinggu aing ceramah kieu bae, lempeng beuteung. Atuh kunaon teu ditagadi sueb sabelah bae lah. Ya, kupikeun sadayana. Pokoknya mah kori nu tadi mah goreng nasib. Nu tadi mah nyak kekeleueukan. Oh. So, kuping sadayana. Ieu bab yatim ya sing hade. Kudu rada di pikiran. Ulah tiap tahun urang ilu jeung guru urang, eta teh ka urang mere didikan, mere pelajaran, kudu peka, ulah ngomong teu boga, paham? Sate boga na jalema jigana ku ngising mata keneh meureun. Kumaha carana kieu? Abdi gaduh pengalaman, Pak. Abdi pernah sowan ka guru namina Habib Muhammad bin Habib Umar bin Hud Al-Atos, putrana Habib Umar Sipayung, tos khawari. Datang isuk-isuk kadinya sasalaman abdi geus kieu bae, dibere peureup. Naon maksudna yaki-yaki? Kumaha ngomongna? Panas aing sasalaman jeung leungeun dia. Ngaji unggal poe, ceramah Al-Mukarram di panggung. Kitab salemari dingkeun di ruang tamu jeung nyeusiran bedul doang. Aing leungeun dia ku aing kaameu dia cenah ieu bakal dibeulem di neraka dia sebab dia tilok santuna yatim dia cenah ieu. Atupan kula osok satahun sakali. Itu ngomongna, jurig. Yatim dahana lain satahun sakali. Tiap poe eta yatim daharna. Hartina ku jalma kitu mah kambeun ieu leungeun urang. Ieu loba teuing jajan apa loba teuing santunan ieu leungeun. Komo nu kieu mah dibawakan alas make kabarata. Serem. Makana kieu Bu hampura. Di dia yatim aya sabaraha? Lamun di dia yatim misal aya 20. Kakak jalma aya 900. Aya 400. 400 dibagi 20. Berarti saya yatim gotong ku 20 kakak. Teu kudu loba-loba, teu kudu minta ka salaki. Cenah ka haji kami lamun kami minta di ka salaki cenah tapi pas yaeun atuh teh tolol. Awas mulai main kasar ya. Bu, rek heula ya. 2000 sapoe sesa meuli. Sesa meuli nang 2000 sapoe. Kali 7 poe bingkeuna poe Jumat. Emang teu bisa poe Sabtu, lain teu bisa poe Sabtu, babari nangetkeuna. Sabuhul-buhul mah jalma tilok salat, Jumat mah pasti aya Jumat mah nya. Nu Jumat mah pasti aya nu Jumat mah. 7 kali 2000 14.000 kali 25 geus 280.000 bikin ka anak yatim senangeun bah. Tah kadang-kadang punten ieu urang mah nya mikiranna ulin, mikiranna nambah bakakas, mikiranna nambah geulang, mikiranna nambah kongkorong. Silahkan eta mah hak ibu, duit ibu pamer ti salaki. Ngeun sing hade ka yatim, Makana Pak, ieu punten. Di dia je pamudah yang ikut andil. Silahkan. Cenah kami macan gawe, pan sia ngebul beta rokok sungut. Woi, rokok Samsu 20.000, rokok Mil 30.000. Katakan ganti rokok cengkeh tah. Atuh ai kurang mantep dulu ku dia tiang listrik tah.
atuh pikir ku siap rokok cenah ngala asapna ku asapna gitu diteureuy diburakeun deui dikenyot burakeun deui pentolol eta belang nguseup di pemancingan mayar 50.000 meuli lauk 4 kilo 200.000 sugan dibawa ka imah dia supeun ka empang pentolol diuseup deui pan lieur bener teu inget Pak punten dengekeun dalma nu melang ka yatim rasul dekingna cik rasul aing bakal hijian di surga jeung dalma anu peduli kana beuteung anak yatim ieu Nabi Muhammad dah sungut Nabi Muhammad demi Allah aing mempercayakan kana sungut Nabi Muhammad daripada kana sungut RT dengekeun teh ulah ngomong teu boga punten Pak mun bisa mah ieu urangnya ieu urang teh boga kalakuan sapoe 2.000 tenggen dina cengcelengan awas cengcelengan subutkeun bisi kapangi gusi kumis sok laju pake rokok bae sih eta mah 14.000 kali 20 kakak berarti 280.000 bikin ka yatim senang insya Allah ku Gusti Allah urang dijaga diraksa Pak punten ulah-ulah sodakoh yatim anu Nabi Muhammad geus wanti-wanti kupingkeun Pak iya abdi ngabuktikeun keterangan ar-rahimuna yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ar-rahimuna jahal manu tangah wahtir ka batur nyaah ka batur melang ka batur pan eta aya jelema di lembur aduh pelakik teh pelakik tatangga kamu sibahan ih atuh ngaji dong bae ulah nonton TV bae tatangga paeheun moal ngalayat lah ulah meuteun menang surat ondang pan tolong aya tipikal jalma anu sabodohan teh sabodohan bener buruan imah kuat di pagar bisi ka tincak ku batur haju sia lamun nek kanu batur nincak naon nincak bedul ar-rahimuna yarhamur rahman jalma anu watir ka batur jalma anu melang ka batur jalma anu nyaah ka batur ku Gusti Allah bakal dirahmatan dijauhkeun tina siksa punten Pak ku abdi sok diomong-omong bae tiap ceramah di mana bae kula ceramah mun inget sok diomongkeun punten abdi bulan Rajab kamari ceramah di Padarincang caket pesantren Mama Suhaimi aya lembur ngaranna Kalumpang dirinya eta palurah jeung masyarakatna keur waktu abdi rek ceramah keur nyacahkeun mantas mindahkeun kuburan sekitar 12 kuburan dipindahkeun mun aya nu aneh aya 3 mayit awewe anu utuh jasadna malah nu hiji mah ibu-ibu geus dikubur 40 tahun 40 tahun itu bukan waktu yang singkat paman 40 tahun abdi bege hirup ieu geus nek nincak 40 ieu atuh kos kieu dong-dong mana percaya wow amazing wow mungkin banget aku terlalu kolot abdi lahir tahun 84 jadi ke September karena 40 ngan banget doang boros ya kupingkan Bu 40 tahun dikubur jasadna utuh boro-boro jasadna kain kapan lagi masih herang sok ulah-ulah 40 tahun kain kapan dina jero taneuh bah urang pamajikan mantas salat dohor kesana noh teu dipoekeun gantungkeun na kapsok kai reungitan hideung nah pundukna merenang led ka pamajikan osok nyebut hidung dodol tenjok dia mah dipoyok dilebok ka pamajikan mau nyebut goreng pamali goreng-gorengnya anak genep tah ulah sok nyebut hidung ka kiai ieu mah kurang caang tah nu kieu lain lintu bajuna sereg teuing kitu kudu boga etika cacahan mah sok ibu 40 tahun dikubur disaksikan ku masyarakat ramai jasadna utuh kan tanda tanya why kok bisa ya sampai abdi naros aya teu saksi hidup anu masih hirup keneh pernah ngajamanan hirup jeung eta mayit aya cenah teu sepuh aki-aki haju kaleresan kadinya harita jarek hadir ieu atuh bener geus kolot geus teu layak hirup lah eta teganya dulu
Ating mau ngomong seadanya. Ya aku batur kolot poin disebut kor aja fitnah. Aing lintu disebut guru fitnah bos. Sementara fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Wel cakal bohong aing. Dengarkan bu. Ku abi ditanya si aki-aki teh, abah punten. Abahnya ho kasih mait ke waktu hirup anu dikubur ke 40 tahun. Atunya dia tetangga abah. Abah sabaraha yuswa? 70 mah leuwih. Mait 40 dikubur. Berarti lamun 70 tahun bae eta si abah geus 30 tahun ke waktu hirup si mait. Ditanya ku abi, punten, ieu mait lain katalar Quran. Jiga nama henteu. Sugan ustadzah boro-boro. Malah abah lamun sore ngalewat ka masjid, ngalewat hareupeun imahna. Eta kadang tuturunulan tara satiung-tiung acan. Cik abi ieu kok bisa lamun teu boga amaliyah solehah anu ditampi ku Gusti, anu bijil ikhlas tina hatena, moal mungkin kos kieu. Sanyaho abah mah kieu jang haji. Sanyaho abah ieu. Eta jalema ustadzah lain, kiai lain, katalar Quran henteu, malah kadang-kadang sok tuturunan tulak make tiungeun. Sanyaho abah kieu. Mun aya tamu asup ka imah manehna. Nu disebut tamu teh luar pangeusih imah manehna. Sanajan sacurugan imahna. Eta tamu, eta sok disuguhan saaya-aya. Gaduh cai aya cai. Nganu hebat teh kieu. Moal geura dibikeun balik lamun can dibere dahar eta tamu. Ieu pamakian kolot baheula ieu. Baheula mah Pak, geura ge urang nyemah ka mana bae. Aya tukang kain, aya tukang hordeng, nya keliling ka lembur. Eta sok digeroan, jang geura ka dieu ngareureuh. Tah cai-cai, tah cau-cau, hai geura areula saaya-aya. Ulah hayang gadah-gadahnya, jak kebon ari keur diangon, ieu bae cenah ieu. Ajeng belum uyah bae raos. Tah, nu sanyaho abah mah kitu. Asal aya tamu asup ka imah manehna sok disuguhan malah teu meunang uwih lamun can dipasian emam. Padahal emam teh lah biasa bae. Tah dengekeun. Kasaksian kan melang kana pejit batur, melang kana beuteur batur, watir kana hirup batur, watir kana bisi beuteung batur teu nyatu. Padahal mah lain katalar Quran. Ustadzah ge lain, kahirupan sapopoena henteu apik, ngan dina hate watir boga sifat rohmaniyah, kasih sayang kapada makhluk Gusti. Bukti ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, dirahmatan ku Gusti Allah. Kadang teuing belekak-belekok weutuh jasadna weutuh. Katakan lain hulwal-wal hulusia. Hartikeun ieu ngaji kadang teuing sakorepat, ngaji mah nu penting mah eusina nyelak kana hulu angeunna. Sok anu biasana pelekik, pan aya dalam anu pelekik, ngapelekik koret. Boro-boro kadondeungeun ka diri sorangan lagi koret. Batur mah jalma teu gablek, lebaran meuli daging 3 kilo, ieu mah pan meuli tulang sapi, kaki sapi. Dikulud sabulan ke beak caina kulub deui. Hai, dengekeun, Bu, sok budaya kolot baheula, ai kolot baheula mah pan kitu, ngaji teu pati pinternya. Hajur rada belat. Kula uzur binas 7 bulan kana kahatam. Tapi nu baheula mah ceulina ngajeding. Boga pamakean teh dipake. Nu baheula mah ngaji teu begung, macarian teu bisa. Tapi kadang-kadang teu blek-blek ge. Tiap tahun korban bae. Heuh. Nu baheula mah yang celengan eta jeung ngorbanan si anu teh geura ge kolot baheula mah kitu. Urang ge coba ayeuna. Pan aya jalma bisa nyemah teu bisa kasemahan. Nyemah ka imah batur mah beuk, geura cenah kuprak-keprek membesa aya-aya teh. Lebah batur nyemah ka imah manehna ngahaja supaya tamu geura balik, dibengker heula ge make anduk. Lihat sirah cenah temenang ku bodrek, pan goblok. Matakan punten ya, titip sing watir. Nu kadua aya mayit deui eta. Mayit awe bae. 3 tahun dikuburna. Eta mah lain utuh bae jasadna. Seungit, mayitna seungit. Ditanya ku abi ka palurah, pernah teu manggih minyak wangi kos kitu? Saumur hirup di alam dunia ini hunu can buleun-buleun. Can pernah manggih mayit, manggih minyak wangi seungitna kos kitu. Ditanya ku abdi, naon amalana? Sanyaho abah mah cenah kieu, eta mah dicarekanan ku salaki ge teu ngalawan, bolok ku ngalawan teu heula. Ku salaki kita mah dicarekanan sok ngeluk bae.
doang saya tak iya dong ibu-ibu orang Cigayeung. Wuh, iya mah sungguhna alamatan bedul lepas. Nengekeun. Jangan bilang tentang perasaan. Kami juga laki-laki punya mata punya rasa, bos. Jangan bilang harus peka. Kami juga sama, laki-laki juga manusia. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Pak Haji Asep, di dia mah harap penceramah datang ke imam mati. Ampun. Oh berarti Pak Kiai eleh ku pamajikan. Jangan salah paham. Pak Kiai pinter ngomong ke ceramah, harus pendidikan nama Hello Kitty. Kamu itu jangan salah paham. Kamu nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Abdi tengah lawan ka pamajikan, bukan berarti aku penuh ketakutan. Aku itu hanya sadar diciptakan menjadi laki-laki bukan untuk menyakiti. Kok penuh lihat. Katakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ngaji tebegug. Nah, salat belang betong. Benar. Ngadenge tahajud ge cacahan doang, buktina makih doang, beres kih ka kamar ngihan pamajikan. Aing ngomong hayang salamet dunia akhirat husnul khotimah. Cukup hiji laksanakeun ieu parentah. Irhamu man fil ardi, kudu bager, kudu nyaah, kudu welasan, kudu hampuraan, kudu bijaksana. Salaki salah atau hampuraan. Manusia sempurna, bukan manusia yang tak pernah salah, tapi manusia yang sadar dan mengakui semua kesalahannya. Ingat itu baik-baik. Ada nge? Sing watir kajalma nu aya di muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka malaikat rahmat, para malaikat di luhur langit bakal mangmentakeun hampura ka Gusti Allah pikeun keselamatan urang dunia akhiratnya. Sakitu bae. Sinam hiji, sing watir ka yatim sapoe 2000, gotong asal poe Jumat dikeun gotong royong. Sayatim hiji gotong ku 20. Nu kadua ulah peleki. Ulah med. Ulah kuwak buntut kasiran sampai ke parung panjang. Paham? Mudah-mudahan ieu urang kabeh ku berkahna watirna urang, ku berkahna welasna urang. Mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah dunia jeung akhirat ku rahmatna Gusti Allah. Urang cenapkeun sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.